kan, nagkukurowokan. Tita dapat tita dengan kopi. Oo, kopi nage. Tita nyedu ya mi kumaha tuh ge. Oo, kopi na, bisa ko na ko direct. Udah salah. Ya Allah dicekan nanti mi. Oh, wow. Mga umay coba bisa ya. Mane. Tadi sekali-kali mah. Masalah kita yang sakit amat, ayo mah. Beli-beli pun, we ayo. Ngarasa kita usaha oke, oh. Pusing banget. Ya, ada. Siap. Ya Pak ya. Ay siya, cai bodas dewa. Aing tiga kamari minta kopi, cai bodas deui, cai bodas Kopi deui. na owo Pak. Coba gegerome sia. Me. Tepen nari. Me. Aja, gandeng. Bahasa umi di jero. Bapak minta kopi mi ho. Cek umi cina gitu yang cai bodas. Malah disembur memi. Maneh. Kan kopi lagi eueuh. Atuh meuli lah. Ini di mana emang mas mereka di orang? Pan aing kita pamarentah tita lockdown lim. Atuh Di sini mah. gawe naon? Teh anu sesorangan. Atuh gawe naon aing teu cicing wae aing di kebon naon? Ge emang aing teu pusing neangan. Segala ku aing wae. Sagala-gala ku aing. Geus teh aing misalkan anak kalian aduh anak kecil doang ge. Haji boga salah sarwana emang aing teu pusing. Darat tinggi anu gara-gara. Neangan gawe ge emang aing teu lieur ngutang ya. Pan aing gitu cicing wae aing keur neangan pagawean aing Neangan sia. naon sih di ku wae. Iu ke minta kopi rokok isya. Gas, ulah ribut aja nama. Risi, depan bisa ribut dari anak. Ah gandeng salah sia coba kesiangan yun. Pokoknya mulai rokok mulai kopi saya gawe mah. Alah, kasih sia. Mi, paling kasutnya makanya gak usaha. Enggak gerasup sih kayak itu sarwana saya jeung umi anak indung sarwana. Aduh, pusing aing boga pamajikan. Nyerocos wae jiga malampir. Boga anak teu bisa diandelkeun. Ulin we pagaweanna, hutang loba kecipipin. Aduh, kudu kumaha ya pagawean eueuh, corona can anggeus-anggeus. Aduh, ya Allah Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat bos mah icing wae di mah. Aduh, boro-boro jadi bos aing 3 bulan ya nganggur di. Anak pamajikan aing nyerocos wae, aing minta kopi dibere cai herang lieur ieu. Kumaha ieu lockdown kieu aduh. Sarua aing itu bukan pegawaian sia mah wa. Urang mendingan urang nanyakeun bae ayeuna ka si Egi. Suganan aya we pagawean yuk. Oke coba we nungguan lewat. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sadap di dieu. Iya, aing keur neangan pagawean. Kasih ya suganan aya. Coba lah. Ayo lah ilunya aing. Ilu naon ya? Ah, kuy-kuy macul malah di sawah. Geus atuh ayolah daripada cicing nganggur 3 bulan di imah wae. Pamajikan nyerocos anak nyerocos pusing aing. Geus ayo lah ilunya aing ayo. Ya, ayo. Tuh isukan. Daripada nganggur cicing wae di imah. Duh, bung bapak aing keluaring Nih, izin lah ya. Aduh, si Aceh ke mana ya yang kemarin kan teraing nya. Kapang gino nu kamari tapi ka ayeuna eueuh wae. Wes lah, kacaten lah menen geng lah. Buat emang gawe nu geulis. Ngagetkeun wae. Kunaon Bade kemana? dia bari ka cai. Kunaon pang mana mundur neng. Tarik keluar kok di sekaran ku bapak. Oh, Di anu kamari nya. nuhun. Neng anu kamari di cai nya. Nuhun atuh nu naon? Alhamdulillah tuh kuna naha. Bade ka mana? Badai ka cai lah. Bade naon? Biasalah nangan pemandangan nu indah neng. Itu kada mah neng we Bisa wae sih nengnya. Yuk, Abi can kenalannya. Mun. Namina saha? Neng Alda. Alda namina saha? Amu. Amu. Oh. Lama. Atuh bade ka cai lah nya. Mun artinya nya. Mohon. Lagi gedung sorangan ya. Aduh, Iya, tuh nu naon? teu kenalan neng. Ade tengah lamun wae. Yes, ayeuna aing bisa kenalan oge jeung awewe nu kamari. Mi, bapak
Gua balik mangkatnya. Ulah poho anteran lo. Oh, siap. Kurang erat begini. Puten. Terkena. Alda. Nama. Dia masaknya umiarnya se kamar mah itu bener kan? Ya lambi umi anu masak nang ini sih. Bohong ah. Ya demi Gimana mau ngobrol deui jeung si Moy. Ah bener masak makan guna. Oke, bapak mana anturan? asin aja. Terus penjakan bapak ya. Anjing beda. Umi kali itu yang minta. Ya masak nang. Bang, barang. Oh, ayo. Eta sia. Aduh, gitu-gitu kio memang naging anak besok, tapi tengah udut. Coba we mau ramean ya. Wiji geus diajakan, keur ngabucin. Wiji diajakan, keur molor. Heran udah kana jelema nu kos gitu tah. Bisa, enak mah. Mendingan lanjutkeun we ngeusupna. Susugana teu menang baung atawa loksa teh. Naon yuk? Wih, berat amat. Wih, pas nama orang menang, wih, darat pas sama yuk. Nying, pusaka saya. Guys, buat teman-teman yang belum subscribe di channel kami, Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya di bawah ini biar kalian dapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Dan jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. dan makasih yang udah like, subscribe di channel kami, makasih banget. Dan doakan semoga ada Channel video kami semakin berkembang, semakin lebih baik lagi dan semakin lebih maju lagi. Harudang.